upami palai langsing eta kulit bedol ti tukang tina tongong dipuihkeun tak engke bakal kepeureut beungkeut ku karet ngan hanya kana teh ceulina jadi dina punuk iya bujal jadi dua digigir gitu ai teh hareup katingalina kumaha huntu we wungkul manis rupa Samboja sagap Haji Anggun hayang laksana tewaleh serga goda tewaleh serga goda mipit kembang di buruan kuning musarae kembang pulang pulang pekreng kasasama pun kataros kasasama pun kataros pada surti gali kamu mulai rasa asing hantas silih binti sok mata Pak Haji Sidi kusut pangkali ngelak kemang Pak Ahmad di kandungan bibit ngati maja ayah lamun daek dati nulungan temana loba baraya kemahna loba baraya sengit kemang mahaji akeun sengit kemang sumarsana manis rupi nah Samboja sagala hayang laksana tewaleh sergu goda tewaleh sergu goda wis kena dihin pinasti kersah yang widi wis kena dihin pinasti kersah yang widi mapak bayak kenalara
jadi salirate ibu Nabima gelis tobat teuing kaula nu sadaya-daya ibu kaula teh nyuhunkeun disiksik di dalam saya dicacak di walang-walang sudi mati suka perlayar kelanan dupi nyai teh saha gelis kaula ngaran teh Arimbi salaku senopati negara Pringgandani anu gumanti aji di negara ieu Pringgandani teh pun lanceuk Kakang Prabu Arimeng tobat tak geuningan si bapak eta aya deui si bapak eta aja bejakeun teh tak geuning eta si bapak tani ka dieu ya ulah diheureyan atuh cepot ieu teh kieu-kieu ge menak jingo nah maneh teh kaula teh nampi pancen tiraka Prabu pikeun naliti kaayaan ieu patempatan sabab bejatir beunang percaya selenting waning angin kolepat waning kilat bejatir beunang percaya yen ieu teh aya jelema anu ngababakan di dieu atunaha geuningan ada ditinggal teh laras pisan ini capetang kitu lamun boga salaki teu usaha mun nyarekane di dapur beri nyeblok sia teh meni kahayang teuing atuh pipilueun minum nabeu ka Pak Asep tanpa lah atuh jadi panayagan atau jadi peralatan atawa kitu tukang tako naon nu lalajo teh takolan kabeh atau nu aja tako yo gitu tah bukan salaki eueuna beuh teh kitu ngecebrek kaula teh ngabantun wala dia bala tam-tam masih ke pedang tamsir gada berican rasa panah limpung malihanan kantos bitotama sareng tuang putra anu kakasih Raden Janaka jenak pisaan eta nanti corona aya naon nya euy da dewek nepi ka ayeuna teu bisa atuh teuing teh kumaha nya oh teuing dek turunan ti Laut Kaler Kalimantan ge beda itu deui ya tah kitu kaula nun barang laporan sadayana wala dia balat tamtama ku tuang putra Arjuna gempar kaula teh nafsu ngagudu-gudu kamarah teh kawadahan kaula teh bakal ngayakeun tinakan atunaha anu teu diduga-duga tadina teu dikira-kira ti tadina barang kaula ninggal tuang putra anu kakasih Raden Bima kaula teh katari kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama kaula teh amon sorangan hirup teh satadina ai manawi teh moal kieu jadina kaula nun ibu sadaya-daya putra teh ngedalkeun gerentes hate ngedalkeun katresnan mana atunaha tuang putra teh nampik sapajodogan pajarkeun teh cenah teh sudi abrig-abrigan teh suka aprak-aprakan memula apruk-aprukan aing boga pamajikan kabuta kitu pok nang teh sudi cenah aing kawin kanu cenah wok aduh tuh boga awak-awakan teh meni brewok gitu mang da kaula teh lain hayang atuh da hayang mah kaula teh geulis saperti batur da kaula teh kahayang malangsing upami palai langsing eta kulit bedol ti tukang tina tongong dipuihkeun tak engke bakal kepeureut beungkeut ku karet ngan hanya kana teh ceulina jadi dina punuk iya bujal jadi dua digigir gitu
Ai teh hareup katingalina kumaha? Huntu we wungkul.